Abah, kira dahar jeung sama Rome. Oh, aya nu nyiar boe. Oh, atuh meureun aya nu maot. Aya kitu mah nya aya nyiar boe mah. Sugan cenah kunaon maotna ieu kunaon? Yeuh, lain aya anu maot. Lain eta nu maot aya nu maot bisi arek dahar jeung sama Rome kulub terong. Oh, Tita Jong, alayu heueuh ku zaman aya ku gampil ya ai patokan mah Tita Jong oge. Bisa mau nya. Sugan urang mana cenah? Lain Tita Jong, si arek dahar jeung kurup sama Rome kurup terong kulub waluh. Oh, urang jauh. Oh, ah. Oh, kon we aya nu jauh mah atuh da meureun anu eta di sugan teh tetangga di dieu. Anu jauh. Kon we lah paling bisa ngadoakeun wae unggul urang mah nya. Mudah-mudahan we sing ditampi iman Islamna ditempatkeun dina nu mulia mung Allah kitu. Lain tong sok rea gosip-gosip tong sok ngeun we nu maot mah hayang dahar eunam sadiakeun aya naon cenah di ditu teh. Tita tadi teh nitah dahar sama Rome kulub terong kulub waluh. Tita tadi oge kunaon cenah eta. Kan we lah nu jauh ieu. Jeung we siapkeun hayang dahar. Tita tadi ge nitah dahar. Nitah dahar sama Rome kulub terong kulub waluh cenah cerita. Oh, lah jauh ieu. Nama siapkeun itu tuh. Abang jeung anu saliwangnya. Rarese. Di nya kan we lah nu jauh ieu.